percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati, padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi, tapi kurang percayaan kayak itu. Aduh aing mah dia besi teu digaji dek terus bebe digawe pokona besi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan wah asal dipecat aing mah ke gaji aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa bae tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah nu mantak ipis jasa iman entek. Terus aya pendidikan tasawuf maksudnya supaya keyakinan ke Allah mantap dididiklah supaya bergeser keyakinan ke Allah setik supaya pol ka Gusti Allah kena boga pol ka Gusti di berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah mantak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah kuari aya diurus ku Allah rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae tah supaya keyakinan kos kitu abeh mantap ibadah ka Gusti Allah iyalah tasawuf ngaranna mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah geus aing mah dagang moal tani moal deuk ka Allah bae aya teu masalah aya sesuai mah jeung kelas teu masalah ngan aya teu sesuai jeung kelas ulah cek majikanana ka pan teu ka warung lah ka Allah bae pasrah ngojek atuh ka tah ngojek ge sarua atuh kurang pasrah ka Allah pasrah we ka Allah capoe dua poe ka ieu urang teu dahadar geus kumaha Allah bae kieu bae tuh ka aya geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bang mong kuda atuh aing butuh pan ka sia tuh aing dibutuhkeun cek nyana aya di paraban teu eta aya paraban urusan Allah aya butuh urusan aing puyeng cek nyana ieu kakak eta kudu ngaji deuk nasawuf deuk norekat kudu ngaji lamun teu ngaji cilaka aya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul auliangan memehna nyana zuhud geus jadi raja zuhud kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi Waalaikumsalam maneh datang ke mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi cek Abu Yazid kieu ulama zuhud teh coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu kulama sakitu cek Ma'rufil Qurhi anjing kula ge kos kitu amok cek Abu Yazid anjing kos kitu di negara kula mah aya bae di dahar eueuh bae nyada sabar paling ngelel bae tah anjing kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang datang ke kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cekeun ada kos berarti can kuat maneh tah jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Ma'rufil Qurhi eleh luhur dina zuhud ku Ma'rufil Qurhi lantaran cek Ma'rufil Qurhi
zuhud nu asli mah kos gitu aya urang sakadar icip-icip bae sasana bigen ulah datang tadi endekeun di iman sabar dek sabara poe bae paeh geus bagi anti Gusti Allah kuat teu maneh gitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bustami pohar taat kula ka anjeun ngaguru nu mantep tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bustami Marufil Qurhi mah misah Junaidil Babagdis Sri Sikti ngahiji di dinya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia masyaallah aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung mah 2 poe di 3 poe geus mulai rada kaluar kesang tis 4 poe geus leuleus geus kicep 5 poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancena cak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae cak Gusti Allah eta siapa ibadah zuhud yang aya nu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu geus aya nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku malu kae ge dibere langsung bae ku Gusti cekeun mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk geus saya ngadoa kadalapan teh can aya keneh pan telat amat cekeun kaburu pae hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk pan dengan ka Gusti mah pandap nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh tapi kumaha Gusti bae endahan kieu ilhamna ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh kaluhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasap berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanaga cek itu kuatnya saya kulantaran tulisanana di kota ya nyana ngorandang ka kota ngorandang ka kota datang oge ka kota juk di kota dia bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas gegeran diinum di dahar seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ieu make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusia tah abdi nu teu resepna mah aya langsung ti Gusti gegedebug kitu tah mun roti-roti blug ka handap emang pikiran urang ge kos karar itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah gimana encan wajar jadi wali aing ku ari mah ulah waka zuzuhudan ka leuweung cek ngana maning mondok heula bae santren jangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu tah ulah waka kolwa ka gunung ka leuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Bu Yazid al-Bistami Syekh Ma'rufil Qurhi jadi ngaguru deui tah teu bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa nu bodoh mah pan ari anu pinter mah rezeki mah geus dibagi ieu kekilitrikan mah kekilitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep bae teu bisa boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok
tinggal orang main nalegan ya sia geus di bibir aing dah kan urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak tepu eta mah percis teh mah ongkos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulah motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal mereka jadi kuku make kajenting nya di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah mana selain kuliah de kuliah lah pokona geus di mana tuh di IAIN misalna terus moal bisa lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah yang praktek lah kudu di pondok pesantren jurusan ilmu kawalian sekolah tetap kudu mondok ya bisa yana guru kaditu kaki Marupil Qurhi barang datang cek Syekh Marupil Qurhi ahli zuhud bantat datang ka dia aduh aing naon cencen ge ngaguru geus disebut bantat aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres teu bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh saking luhur amat sih mau parai urusan ada jeung Gusti Allah amoh murikak bulunya lagi murikak bulu tapi tetep can percaya dan percaya cakena mainnya Allah ngobrol jeung nyana orang lah menceritakan kawalian teh kos gitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan kos gitu can percaya coba aing dek mempercayakeun kos supaya aing yakin ternyata di luar gegerentesan beta kos gitu tah cek sama dokter teh percaya ka aing murid berangkat ayo dek ka mana ngayakinkeun sia teh yakin ka aing kan kan kanyahoan wah beuki sieun wae ayo dek ka mana ayo tuturkeun nu sok loba omong ulah mata tanya ayo aing boga babaturan datang ka ieu mah babaturan wow sono biasa adu tangkep dah atuh kadatangan ku Ki Marupil Qurhi pohar jasa cari terus dibagiakeun cai kopi dan lain sebagainya ke ulah ka mana dahar akhirnya bener sate dahar lah tiluan nu boga imah Syekh Marupil Qurhi jeung murid anyar zuhud bantat teh dah cek Syekh Marupil Qurhi dah ka muridna kan lamun canda izin ti guru moal dahar begitu Syekh Marupil Qurhi ngadahar sate hiji ngahanem lagi didelegeun ku duaan pan di daharnya ngan hiji doang dikuyah-kunyah ku Syekh Marupil Qurhi endah dikadoakeun ke sekolah pada pamit baik sholat dahar belum pamit atuh geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sate sakilobana itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate teu beres ya kajian kuku bahagia sebab Syekh Marupil Qurhi mah lamun beres mah sok dahar bae coba urang tes datanglah ke tukang sate Waalaikumsalam ieu sate kan geus dibayar masalah sakeuna teh embena nang ti mana menang meuli nu bener ya bener nang meuli nu bener ya urang mah lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan endek dicek ieu embe naon nu sabenerna pan bisa marah gitu kula kadatangan guru kula Syekh Marupil Qurhi kemudian dahar aduh eta satena kunyana diicip-icip jadi barang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah masyaallah hampura cenah kula cek tukang sate emang kurang gitu embe paeh ku kula di sate
cak anu bantat juhud teh nyahoan kitu cerita guru urang embe paeh teh embe nun teu dipencit disate ku kanyahoan kan urang eta mun lamun urang bae terus bae ya urang ada bangke kan tuh atuh pati ya bangsa beungeut-beungeut ku sadaya teh jaraha pan atuh teh jaraha urang biasa bae dek bangke teh dek naon pokona mah 15 tusuk aduh atuh mamang teh kudu gitu ka tukang sate teh ampurang geus pokona mah jadi kulah yang gede untung aya embe pae anyar kanyahoan lah geus disate bae guguran datang ka Semarubung Assalamualaikum Waalaikumsalam dek nyaritakeun embe pae nya ceu pan geus Yahudi bae teh cak muridna teh cak muridna mama geus kula yakin ka mama yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa deuk ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha aya atuh teh mah aing ngobrol terus jeung Allah oyang cenah aing kos kitulah kutubul aulia lumantan geus hese jaritakeun ada nyana ngakomunikasi terus bae jeung Allah menginum sangat tadi dibejaan ku Allah bedahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya tementak sok aya ngahuleng wedek dahar ge kieu bae ge beusi di lembur urang anu ngahuleng kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jasa nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh mantap mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu basantren teu bisa tuh basantren cenah basantren modern teu bisa basantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah jangan ramekeun negara urusan politik da jurusan-jurusanana urusan agama ngan endek ngajurus ka derajat mah salapi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung SMA jeung asad dan bedana sarua tah mah ngan beda ngaran dong sanawiyah eta doang beda da sagit sarua jang derajat mah tetep we ngantren ieu beusi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya mas antrenna di mana heula sabaraha taun mas antrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyakum apa wala taqrabul fawahisha ulah sok gadeukeutan bangsa fawahis kabair zina deukeut bae ulah komo zina nginayahan kana cacak-cacak deukeut ulah teu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti bae sieun pan aya nu kieu ye jelema teh anu kieu aya anu wani nongton orkes teh eta lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mampu aya nu kos kitu anu wani aya saha saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka tah mah jelas ieu mah dideuleuh nya kae anu wae teh nya anu wae teh oh aya maleng mah emang bener loban wau ih mau lamun aing na di ditu mah di Pandeglang wau aing daek nonton orkes aya di dieu mah mung aing dikiki di ustad-ustad ku batur ih ieu ustad aing teh kiai mah aku kudu nonton orkes tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah tah eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia tuh gitu kan nonton TV teh aya di loba jelema embung ngus kieu bae haram giliran di kamar kieu bae sorang iya tendang sorangan bae di kamar blontek kiai tolol tah jadi aing mazharo mah bener bisa dijaga wa ma baton anu henteu itu adi dun loba jelema mah muka HP ge haram ya haram jelema bae eta
loba teh kiai nu geus kitu loba teh kiai loba bangsa pengusaha mah geus teu guru kikituan emang geus ngajebur sama teh lah emang kiai aya dina loba jelema aya murid embung tapi sorangan bau fuhara tak eta henteu wa baton mazohar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakatnya na ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah bakos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah nuleukeun teu nuleukeun gadib Allah mah sugan aya nundutan wala takhuduhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan aja urang di bos mah bisa Pak bos keur nundutannya gelap bae tuh guru keur teu leukeun ayo ngarokok bae ngaji los teu masalah teu kadeuleuh cek cenah teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos tah eta mah teu ikhlas kalimah wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek ngabunuh maneh kawak-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekel bunuh kumaha kahayangnya nama ngaganggu ka nyana bolong nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ieu nu ibadah jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek ngabunuh awak-awakan allati haramallah nu ku Allah diharamkeun illa billah kecuali hak mangga madel kumaha bunuh deui qoat diarana atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bunuh mun di negara Islam ku ari nu murtad bunuh mana deui rajmil muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson aya ge puluh sarua bae masyaallah Arisia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae mun sia ieu sok ngawirid naon nyaho jitu iridan mah tu rahasia perusahaan tah mah ngadeukeutkeun diri ka Allah henteu aing hayang nyaho aja sia ti baheula jitu lok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing ngeuleuh sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih itu mah urusan aing itu urusan bacaan temen naon tadi henteu aing mah hayang nyaho doang tasbih sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan surga aju itu mah gi Rasul jannah naon pepelakan surga orang pepelakan surga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teh aing kuari keur ngawirid la haula baitur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia saudara la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tugni min ju'in la haula wala quwata illa teu nyukupan tina lapar tetep bae maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ada eta jadi wala sok ngawirid la haula bae ja tetep bae ngawirid la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh jelema kan mantak ge rada lalaunan ye sing hade urang sok lalagaan man gos sekarang itu ulah lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ke orang murtad na'udzubillah min dzalik wa min dzalik ulah tasingan la haula la tughni min ju'in gitu nyukupkeun tina lapar tetep bae lapar bae atawa lain lapar sia emang ngawir la haula bae kunaon henteu tuh aing mah resep bae la haula
aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung keyakinan ari hutang mah tuh saha teh pamer lah sugan kula haula kabayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ye naon duh asana kula ye ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalaya kasus aing mah kalau bajasa tapi anu paling nyeri ye aing terzolimi kunaon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngareneng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte ebrak aing kuari dikasuskeun bahwa aing teh cenecak bapakna nazinahan anakna tuh kuari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba lagi ngancak kolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buat bisa ndak kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia kuari malah aing batu ribet bae beureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapih tah kolot eta budak ulah sok didiekeun di meja gua hutang ge kuari lantaran tengah jeding ka omongan kolot ngah hutang wabeh boga hutang di meja kolot bisa ada itu ya Allah besok duduk di meja budak tadi dudukin meja gede hutang ke aju kolotna teu mireng mana antepkeun bejeng pangais nanti dinya watuh orenganan hutang ka hulu-hulu bae masyaallah tak kolot bae hebat eta ulah sok diuk dilincar mentak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mentak pakir eta kolot masyaallah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicara kana ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung mah kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lo mundah terepok terapi jasa piring teh telesang sia tesangkeun tah sia usuk aing balaya gitu moal menang nu geulis sia bangga sudah namun saya menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan aju caian uyup ku sia geulis yang mana maksud kolot pemerintah dan atau tekudu ngumbah bae gitu tapi bener eta asalan orang betek bedahar orang betek tilok menang nu gelis tilok sok cirikeun gerege asalan nu daharna rapi pamajagana gelis nah mantap kita lah orang mulai tikwari mun dahar nu rapi nah, urut batur ge mun teu rapi cokot keterlaluan tuh lah jaga nu dizolim teh meureunnan Ki Umar aing mah geus takdir Allah we ieu mah kos kieu Caki Zaid anu nuduh Kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang keluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar nama geus beres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun aing mah geus diduduh geus lah aing mah nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadenge ta ku Ki Zaid takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kita ye ulah sih hade kos kieu lah meureun sakiayana emang kunaon gitu aing dagang endog geju aja dagang endog terus nanjak jalan pan jarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling popos kafe beak jeung modal-modalna
geus nasib aing meureun gos kieu mah sadar pantah bagus tukang dog dah geus nasib aing meureun gos kieu geus aing mah sadar nasib lain nasib tah mah siana bae lalawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu mah lain nasib lalawara lamun kieu ulama mawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ieu tapi kieu mah lain nasib segala siapa lalawara tah eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia deh duh lain malah dagang dog acak-acakan meureun teu pupus ka pabe angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtung nama pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur wae teh jelema keur mana mah kitu Bang gara-gara ndog peupeus wae punya disarekan negara kos pamimpinan cakna ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar mah geus nasib di Allah meureunana lah ndog beak modal beak sepeda potong deh geus nasib di Allah bagus apa juga bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggal asem ge inget tidak ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik nya dipanggul sepeda geus potong pan gara-gara jalan tadi beresan pan ku pamimpinna nah balik siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tama lain nasib tama lalawara sia bego murtad lain nasib data emang aya nu kaluarti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad tah lamun saeun lain nasib tah mah lalawara sia eta geus murtad sing ada tah sia ada saeutik mah ngagiclek Masya Allah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kurang zaid ngalamun bae sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambo deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat hirup henteu lah aing geus eueuh harepan hirup emang kabogo aing di bawah batu kabogo di bawah emang hiji awewe 1 juta bintang di langit satu yang bercahaya berarti anak bawa Oma Irama kan jeung bogo mah 1 juta bintang di langit satu yang ku cinta cintaku sudah ditumpakin semua atuh sia teh saku macai di ember teu disesakeun kabeh henteu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta aja ku badeung ngeus soal kawin aing mah jadian teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak ai sia kunaon jadi frustasi kieu geus pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing pegat tah frustasi ngaranna nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah teu diperhatikeun ku Gusti Allah geus aing mah mulai ti kuari moal kawin ieu budak di Lampung lah lega keneh sia de kawin jeung monyet gaya ke misalnya sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya ulah sok aja frustasi kasihan teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah eta geus pegat eta murtad eta Masya Allah karim setik mangagicrek batur mah kawin 5 genep 7 keluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon kan eta sia kawin sabaraha aing dihitung 50 kawin tapi opat-opat hiji 2 3 4 ke ieu tinggalkeun ke aing kawin deui aing bari geus 50 atuh sia mah bu mikiran hulu nu leutik bae bener hulu nu gede teh dipikir-pikir geus ya geus kieu meureun nasib aing bagus sabeuna inget ka nasib bagus teh
geus nasib aing meureun kos kieu geus teu bisa dikumbah panai nasib bobo udah tama lain nasib tama cak masa urang lain nasib tama kos kitu mah hayu ke nafsu tama lain nasib tama murtad dan ngomong isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad ieu nu ngaharuan teu murtad. Masya Allah tadi taksim hade jasa sih atau ayah Kristen datang ke orang Ustaz ya saya agamanya Katolik terus saya datang ke sini mau masuk Islam. Oh mau masuk Islam ya tunggu dulu ya sebentar ya saya mau ke dapur dulu nih eta murtad tanya nata ridho jelema nu deuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta sulah ulah dingkekeun deui saya kesini mau masuk Islam duduk ya ikutin syahadat ya langsung kecuali yang ngising jasa daripada ngaborok-bok di dinya yang ngisi heula geus ngisi heula kek mau kemana Pak Ustaz mau berak dulu nih saya habis makan sambal kebanyakan tunggu dulu sebentar berak beneran ngisi nggak beneran borocot beres gegeran kadinya deh tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan lain murtad Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam nah murtadnya sebab ngantepnya ridho berarti karena agama selain Islam murtad Allah awistamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan ceknya nanti kieu sabar heula nya sabar heula geus sagedeung we sabar sakira-kira sajam we ke tungguan heula geus murtad udah dingke langsung bae urang lamun nyaritakeun geus itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat sekarang cak eta bos Gudang Garam saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya sama keluarga saya dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam disoting lah mencara Quran gampang itu mah cek guru teh gampang udah sekarang aja syahadat itu mah nanti kita bikin lagi acara enggak lah nanti aja saminggu doang saminggu datang Senin acara dek Minggu Pak memeh minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal Masya Allah tapi dulur-dulur terus Islam dulur-dulur terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam geus syahadat sorangan geus wallahu alam tamangke kumaha di akhirat bah ya Allah ya Rabbi mendakata ledidai di Mesir nyana boga itu kabogoh itu orang Arab nah iya nyana langsung asup Islam di Mesir asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh cara pembunuhannya seperti gitu ayah nyana mata data nak masuk Islam nah, biasa syahadat mendaknya jadi ratu nya sugih nya gelis akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat itu batur mah kapal boga perusahaan boga nya jadi ratu di akhirat ka surga ya susah ya di sia dagang rugi ya di sia gering ya di sia aja sholat carang ngan tapi tetap urang mah alhamdulillah iman ke Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dari urang mah sering ngaji sok haju sadarna gede jasa ka sadar lah sejatuh beren ku Allah pamajikan marah ya pamajikan marah kak
emang iya atuh kumaha aya dapur teu ngebul lah geus Allah ngatur beureun lain masalah Allah ngatur kah atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan geus bandingan ku Allah mah bau berak jadi wali teman teh di orang sadar tuh pabajikan lagi ngerenyeng bae sampai 2 3 ka ditu mah tuh sadar ieu ya jelas lah tuh kak ya kakak dicarekan kuku lagi gitu-gitu kade bae sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung tuh hartian geus lah atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae ya kongkorong jualin aya kene bea kongkorong atuh gelang kak meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya kunaon mah kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu ieu urang mah kurang mulus rahayu ai awak masalah leger nya di ieu bae batur geus boga mobil boga motor boga sepeda kan ulah sok ngomong gos gitu geus aya takdir ti Gusti Allah neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz boga anak urang 15 geus aya tulisanna haji urang susah geus aya tulis lah kakak mah bisa nangan takdir melulu takdir ya tidak kumaha deui heueuh nya kanya geus tah ngeunah eta kos kitu ngeunah lah tuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan deui isuk pararaeh kanya siapa sok aju kitu aing ngaji mah geunah babalik ka Allah deui lamun teu ngaji geus insyaallah kos ustazah dicandung ku salakina marah panjana ustazah ongko marah ongko pan itu bagus eta tan ari ustazah mah kudu ke bareng geus nasib bae geus aya tulisanna manan kieu di Lauhul Mahfuz meureun aing teu kudu hese asup ka surga ku sabab dicandung geus cukup berenana geus kakak bejana geus kawin deui cicing we pameureunnya si ustadna teh eta Kang ngomong atuh geus kawin deui emang ai bebeja geus marah itu bebeja tuh kan ngaranna geus kanyawan sebab aib pamajikan mah leuwih hebat tibatan intel menelusuri na ngan eta seukeut irungna seukeut ya sairung intel teh sabaraha intel mah bin eleh bin masyaallah itu kak kakak ieu mah ngomong mah geus kawin teh jan geus kakak hampura we lain masalah hampura kukula di hampura kak acak kula bajak tanggung hiji dua mah tilu abah kak nu bener tah tuh pan mantep tah ieu mah ustazah ge tetep marah we teh inget ka nasib eta ustazah cobaan habek kan jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah mun marah sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogo engka karek dicandung bae ge marah dikira make ilmu na buada eta kos kitu tah aja sok malikeun nyana hei ulah sok aju kos kitu guruna can nyandung mun guru geus nyandung os tungtungna mah ka aing we kabeh beres. Nah, ieu istamhala minhu talqinau. Kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad. Atau ngupurkeun jelema Islam. Jelema Islam dikupurkeun. Ya, tah jelema kufur, kafir tah jelema. Geus, balik ka nyana. Ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat. Adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar dikeun gitu ngegerokeun bae gerokeun nasihatan 2 mata ulah sok dikupur-kupur malikna ka nyana masyaallah karim sing ada geus urang mah ku hari mah saha pangeran Allah saha nabi maneh Nabi Muhammad titik geus lahirna di mana Mekah terus ngali ke Madinah maut Madinah beres guys nah gitu baik guys geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi sanajan ngaranna Muhammad misalnya di Cengkareng lain gitu baik guys nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna embong aing lah iya itu anak kongsiun Muhammad
dana kongsiun beres awida'an nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep masa ing Asep ngaku nabi teu betah ing ngadengen agen nabi Asep tukang beca lah kafir dari jelema la nabi ba'di cek Kangjeng nabi teu aya di nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursalin al-sadaqah mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun nu ngabenerkeun kana sifat nabi sabada Kangjeng nabi urang geus sama murtad kafir eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya heran musodek ngaku nabi aya nu percaya Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya kamari di Cikupa Cikupa ngaku nabi Kararagok aing mah mani ngaku pangeran teh budak ngaku nabi di Cikupa duh Masya Allah aya nu laporan ka kula Kiai bagaimana cenah tindakan kita sekarang apa ini di Cikupa ada yang ngaku ngadip biarin di Cikupa ada yang ngaku nabi masa biarin aja udah pengen tahu udah dia pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh kesini mau diapain mau ajak saya makan ya sekali-sekali saya makan dengan nabi dah sering ada situ babari orang atuh ngaku nabi mah orang ome bae orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya nah yuk coba tadi ulah wakadi galak-galak ulah nyaho bae kita kadi jauh algola atawa ngomongkeunnya nah caki Zaid bae nabi urang mah jahoreng kulitna hideung murtad sia tah sembarangan sia memang orang Brebes An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-Nabi sallam gairu Quraisyin hai nabi urang mah lain urang Quraisy murtad berarti ngayakin ke nabi salian aya di nabi salian kangge nabi urang hoi horenganan pangkat lupang luhur nama nabi di pangkat lupang luhurna nabi jabarang kurang ditaliti horenganan anu buatu mamukta sabun atuna lurut batuha bisafail qulub horenganan eta pangkat dosa kitu luhurna pangkat kanabian teh besi daya bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate ku cara ngabeningkeun hati urang namun geus bersih jasa hati urang ge bisa jadi nabi murtad geus kitu murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian pangkat wali ge hayang ngazab pangkat wali teu jadi hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali sueuh hesena ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa nahu geus aya jang mubtada khobar fi'il fa'il syarat jawab urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana dibawa ku urang kana pemikiran tasawuf Imam Ghazali Imam Qusyairi terus beladi tunato kadina ton Sabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin dibaraca hikam
maka malah mah didiskusikeun hikam teh di universitas mah. Tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh. Nu datang ka jero hate. Ngeut hayang raih pangkat wali ge sakitu hesena. Geus jelas-jelas nabi mah teu bisa dikasap. Nu endeuh ge dikasap pangkat wali pek. Ulah aya di jero hate masih wallah salian ti Allah hiji Allah dalam geus di jero hate Allah doang wali ngaranna. Ulah aya pansa, ulah aya kijang, ulah aya serwiti di jero hate, ulah aya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak-sedak, pas sedak-sedak Allah na minggir. Allah minggir nyelepeng. Bukti ndak urang dur azan teh kuruna mau Allah teh gede di jero hate urang. Salian Allah cepet urang ka masjid ieu mah lain. Pas azan neulejem nyana. Okos anu nalingakeun teh bisi salah burung teh azan. Di direjaeun set ngopi. Jadi azan teh kopi, kontreng cek pamajikan ka lain azan atuh ke tenang we sih cek azan ngopi ngarokok. Lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok, nyalan deui dina kursi. Benundutan seliwat sajam encan ka masjid kene bae atau ka mushola hendak neuleun motor kudu digosokan heula motor majikan ka lain geus ke karek jam hiji cek digosokan beres digosokan motor ngopi kontreng ngarokok deui cek majikan agak geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene pemajikan mah bagus dan ngelingan bae deres sekali-sekali pemajikan ngelingan salaki isuk pemajikan dieling ulah nonton TV bae gitu keheula dina angel kene ieu keheula sakedeung deui kekajar salakina kadinya deui mana tuh nonton TV kene bae sakedeung deui ieu tah tere anggeus sakena teh seutik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak. Naon eta? Pas sedap di jero hate teh aya kopi, aya rokok, aya motor. Tah eta ngicin anu kos kitu na hese. Wali mah eueuh nanaonan di jero hatena. Kuari mah boro-boro nu bodoh. Kiai na ge geus ngatur proposal. Eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyenan proposal. Buang kawarah teh mah kiai teh. Boloon jeung tolol jeung goblok teh mah. Naonan kitu ana. Kan utar atur nu karitu lain hayung micenan penyakit di jero hate. Ulah aya salian ti Allah tah ieu hartina pangkat kanabian mah teu bisa dikasap boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae. Saprovinsi Banten Boa aya Boa saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa Masya Allah nu mantaku urang dizarahan ge Syekh Hasnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu mantaku urang dizarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali mantak urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf di urang teh ajeun kumaha ge hayang teu bisa dilarang-larang sebab eta mah sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat. Mantak zarahna urang sok macem-macem. Segala aya coba nu boga maksud gara-gara tulis teh kukula diusulkeun boh. Geus wauh jasa burungnya nama teh. Usal usul
Ada bukan maksud ka dia. Make amplop nulis make amplop. Sian amplopna. Geus tah mah goblok jeung tolol begitu. Ada rese. Auhiya ilayya walam yadain membuatan atau ngaku-ngaku diwahyuan sanajan nya nanti ngaku kana sifat nabi. Alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu bapau. Tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah. Kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu. Gede wahyuna. Segede sakumaha si wahyuna? Urang mana tah wahyu? Hayu alaga bae keke jana indit sorangan. Ulah-ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ke kula masuk resep. Jelema ngaku karomah, sia koe ditanggap ya coba. Kos kumaha ieu karomah? Ayo coba keke nya ngaleo sorangan. Ulah sok sambaragan segala ngaku diwahyuan segala naon. Oh masya Allah. Cenah teu dikadek. Batu gitu teu dikadek. Cenah bisa hiber manuk ya bisa hiber. Cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai. Ih cenah ieu mah bisa nyil plus teu kadel kuntilanak ge plus. Ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu batu. Dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat. Sina di jero bakal mengarah ke hakikat. Geus moal aya bae geus pokona mah. Sabada Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya. Au kadzaba Rasulullah tawa ngabohongkeun ka Rasul. Terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Adam Nabi, terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Nuh Rasul Nabi, terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Idris Nabi, terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Isa teh seorang Nabi seorang Rasul, terpercaya Kangjeng Nabi urang teh Nabi. Geus tama murtad geus. Antak Nasoro Nasrani Yahudi murtad. Lain murtad kafir deui. Sabahu atau nyarekanan ka Nabi model kamari Denmark, model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng Nabi eta kafir. Istaqafa bihi atau ngenteng-ngenteng Nabi nganggap hina ka Kangjeng Nabi atau kangaran Kangjeng Nabi ngaran Kangjeng Nabi teh Muhammad, ngaran Kangjeng Nabi teh Ahmad, ngaran Kangjeng Nabi teh Yasin, ngaran Kangjeng Nabi teh Toha, ngaran Kangjeng dina Quran nambala ya ngaran Kangjeng Nabi. Nah, kuari dihinakeun ngaran Kangjeng Nabi. Mendak mun aya ngaran Muhammad, kemudian ku urang dikieu-kieu, terus urang dibalangkeun ka sampah ta kocomberan. Maksud ngahinakeun tu murtad. Ada eta masya Allah kan. Awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah. Geus bogoh tah ngaran Allah dihina ku urang. Asmaul husna. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul mutakabbir sabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah Asmaul Husna. Talar ku urang Asmaul Husna. Abengke di jero kuburan pinu ngaran di jero kuburan cacaang Asmaul Husna. Ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu. Ngenderes lagi daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh Asmaul Husna nganu bagus dari talar sebab ieu kabeh nu aya di alam dunia moal kaluar ti Asmaul Husna. Mentak walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk kurang Asmaul Husna. Ieu kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna. Kabeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da nu kaluar ti Asmaul Husna.
geus lamun nu kaluar ti Asmaul Husna tuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero mantak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah, neule langit nu kadeuleu Allah, neule tangkal nu kadeuleu Allah, neule laut nu kadeuleu Allah, neule segala rupa nu kadeuleu Allah. Sebab naon? Sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna. Wah, lamun geus ngaji kos kitu bakal resep kena poho dahar, poho nginum sekali daharna gembul, sekali nginumna loba. Ngan ulah wakaki kituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pemajikan, poho ka anak, poho ka perusahaan, poho ka segala rupa sebab ieu kabeh Asmaul Husna mantak aya bahasana beat sumpah setia dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jaheuh horeng Allah kabeh tuh nu mantak bahasana ge mah fi jubati ilallah. Nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel nyekel Allah deurus teh begitu mun keur ngampak naon ngampak Allah berabe kan tentu urang make bahaya kan jika dia sebab Allah kan geus can usim ulah waka atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amri kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa ka ancaman Allah murtad takos gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teu wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad tangos gitu salat teh jangan salat gitu balal bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng kana parentah Allah nganggap mangpaatna eta salat berarti teu dianggap punyana perintah Allah murtad masyaallah lain setik teu ngomong gitu sing ada urang ge osok ngomong batur padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih jeung sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh eta teh kos kitu gen lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun perintah Allah lah cek kada teu percaya ya kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atawa teu percaya ka janji Allah teh surga teu percaya ka surga atuh geus murtad teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka teu percaya aing mah aya neraka murtad ya aing mah teu percaya ka aya apa kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi teh kiamat bohong teh kiamat murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat ya Allah ya au jahada ayatan minal Quran atawa angas teu percaya sayat betina Quran mujmana la subut ya anu geus ijba kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta geus sarua murtad masyaallah. Nun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk bahwa Quran teh anyar tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'an gede wow diseret Imam Hambal diseret di penjara disiksa
titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu kajian teuing pae. Giliran Imam Syafi'i, pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja Syafi'i, hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad. Ditanya, wahai Syafi'i, kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah qadim? Lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim, siksa. Lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Quran teh hadis, salamet. Mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk, salamet. Tapi lamun nganyatakeun Quran qadim, penjara. Wah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menunjuk doang ge. Tuan, ulah bingung-bingung. Ih, eta mah makhluk ye mah makhluk. Jangan bari nunjuk kieu. Salamet. Kiai gempar kabeh sa Baghdad. Wah, Syafi'i bahaya kuari. Anu ku urang diimamkeun, nu ku urang dimazhabkeun, anu ku urang dituturkeun, ternyata ngamakhlukeun Quran. Beres balik Imam Syafi'i, bulag kiai daratang kabeh. Wah, demo. Mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran. Saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i? Ai tadi pan kula manunjuk. Ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah ye. Tah makhluk anyar cek nya anyar. Maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh. Jago Imam Syafi'i mah. Tapi tetep bae kapan aya nu hasu setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i. Oh, ternyata ngalojokeun raja atuh ai kieu mah ye, lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah. Jadi balik lagi kitu bae. Baru-baru di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos kitu. Atuh korok komo kuari biasa tah mah. Atuh biasa kiai anu hayang. Wah, gila mana aya? Lamana teh geus mali bejakeun. Nah, ieu belah pokokna. Tah panggil Imam Syafi'i. Hadiran deui ribuan kiai, masyarakat tokoh. Tenang wae Imam Syafi'i.